Jawara pedang dewa katelah eta delana ngalalana katuntun Jawa ngalakonan lumaku uwa tanah sanjaya kalung di banda nulinu para bimbang para bingung yakin kanu maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dongeng tepas Sunda di mana bae ayeuna waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda. Wilujeng wengi wilujeng patepang dang udenya sareng aki di acara nu manehnya dongeng Sunda pancarluaskeun ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana alhamdulillah pami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep jag-jag waringkas teu kirang naon-naon aya dina panangtayunganna Allah taala di paparinan kasehatan lahir cenah batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai amin amin ya rabbal alamin. Sapertos biasa urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca nu katunda lalampahana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lalakon lumaku purwan ayeuna nincak dina bagian ka-233. Kumaha lalampahana Sanjaya sareng Dewi Kajora oge Dewi Jempling anu milari Dewi Menik atanapi bade ngabebaskeunana nya urang Bandungan sasarangan sakedap deui tapi ulah hilap. Kangge nu nemean mancon nemean ngandangkeun mangga di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi bumi aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu pernah subscribe, like, komen oge share dongeng-dongeng akinya. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang amparkeun dewe sama kawitanana nya sawios tos lecek bari jeung sararweh ge. Tos sabaraha taun diangge nya. Dianggo manco pemirsa ya. Samak deuh. Para samakna sor bajigur sareng abugna mangga kaparayun sadayana prung Kajora harita ngadupak suku Sanjaya ku sukuna bari nyarita. Tutup celi anjeun. Jempling teh rek nyarita ka maranehna. Kunaon kudu nutup celi sagala? Emangna kuring teh teu meunang ngadenge naon anu diomongkeun ku Jempling ka maranehna? Tanya Sanjaya bari jeung ngarasa heran. Kusabab celina dicocokan ku Ramona atuh Kajora teh teu bisa jelas ngadenge naon nu diucapkeun ku Jawara Pedang Dewa. Si Wanoja teh ngawalon ka mana bae sabalang bentorna. Kuring teu apal saha katua maranehna sabab kuring can kungsi kenalan jeung katuana. Hiji-hijina lalaki nu make taregos warna beureum mibanda pangawakan jangkung badag si Mardada. Jangkungna leuwih ti Sanjaya kitu oge kakerna. Bukna panjang ngarumbay bari jeung rada ombak banyu. Diikat ku kain beureum manehna mila nyarita bari sorana badag agem handaruan. Kami ngahaja datang bikin nebus panghinaan ajeun ka katua kami Dewi Jempling. Lanceukna Kajora eta ukur ngabetem teu nyarita bari neuteub seukeut ka si lalaki ditaregos warna beureu. Sedengkeun Sanjaya harita merhatikeun kadua urang jalma ditaregos ieu anu aya di belah kenca katuhunana. Celina mah tetep dipasang pikeun ngadedengekeun naon anu bakal diomongkeun ku lalaki ditaregos beureum jeung Dewi Jempling. Lamun anjeun geus hasil ngabuntungan suku kadua kami,
Kami teh bakal ngabuntungan sirah anjeun minangka wawalesna. Eta perintah langsung ti kadua kami. Cek si Taregos beureum deui. Lakukeun. Cek Dewi Jempling nyarita tengah harewos cara biasana tapi nyarita lepas kawas si Taregos beureum. 8 jalma di Taregos teh ngadadak ngagentak sirahna bari muringis nahan rasa nyeri. Sakabehna bareng nungkup 2 ceulina kedua leungeunna. Sanjaya sorangan ngerasakeun rasa nyeri dina kakandangan ceulina sawaktu ngadenge Dewi Jempling nyarita dina sora anu lepas henteu haharewosan. Cilaka keureunteu Sanjaya dina batina. Rupana ieu awewe teh mibana kakuatan tenaga jero dina galombang sorana. Pantesan lamun cacarita manehna haharewosan bae, nyatana lamun nyarita ku sora lepasna. Sorana eta bisa natuan kana lawan nyaritana. Aing ngarasakeun oge nyerina. Untung bae aing kaburu nahan napas sata ngalirkeun tenaga jero kana ceuli aing pikeun nahan galombang tenaga jero anu asup kana ceuli aing. Lamun henteu, aing pasti bakal ngarasakeun nandangan nyeri dina ceuli aing kawas maranehna. Pantesan Kajora teh maksa aing pikeun nutupan ceuli. Rupana manehna mah apa lamun lanceuk narek nyarita bakal ngaluarkeun galombang tenaga jero anu bisa ngarusak kekendangan ceuli. Sanjaya gancang ngatur napasna. Bari ngalirkeun tenaga jero kana ceulina. Pikeun nutup pangdengena ngalapisan kekendangan ceulina. Hal eta ngahaja dilakukeun. Sangkan Sanjaya teu kudu nutup 2 ceulina ku leungeunna kawas jalma-jalma anu ngarepungna. Dewi Jempling ngerasa kata aji ku kekuatan Sanjaya anu teu kapangaruhan geuningan ku galombang suarana. Gancang tutup ceuli anjeun. Cek Kajora deui bari rada ngaharewas ka Sanjaya, tapi Sanjaya harita ukur mesem. Bari panonama merhatikeun ka 3 urang jalma di baju hideung anu beuki ngarapet ka dirina ti arah belah kencana. Lamun aranjeun mampu, sok lakukeun balas kuring. Cek Dewi Jempling. Ayo lu, tobat. Ayo, nyeri euy. Ayo. 8 jalma teh kalah kating garoak bari ting puringis nahan ka nyeri. Malah mah 2 urang disatukangeun Sanjaya jeung Kajora labuh aneprok dina taneuh. Bari muringis nahan ka nyeri ceulina mimiti baseuh ku getih. Jalma nu di Taregos beureum ngagero mere parentah. Serang, badur-badur, tarajang maranehna. Hiat, Dewi Jempling ngagero bari langsung masang kuda-kuda pambuka. Ayo, sobat nyeri, ayo. Anu rek nararajang teh kalah kating jarung kelalabuh ka tukang bari ngagoak nahan ka nyeri. Si Taregos beureum sorangan oge sarua labuh ngajengkang bari tina ceulina ngucur getih seger. 2 jalma anu ngadeukeut di belah kenca Sanjaya gugulitikan bari adu glajer. Pakarangna mah cul bae dilepaskeun 2 leungeunna dipake nungkup ceulina. Tapi getih terus ngucur tina ceulina. Hebat oge ilmu anu dipimili ku Dewi Jempling. Cek Sanjaya dina hatena. Lamun aing teu sayaga pasti meureun ceuli aing ge bakal getihan gawas maranehna. Tada teuing ngerana aing lamun seug aing tepi ka kitu teh. Salah saurang ti 8 urang jalma make papakean singih sarua hideung teh nekad ngagajleng narajang ka Dewi Jempling bari nahan rasa nyerina. Manehna harita ngagajleng di satukangan Dewi Jempling.
bari langsung ngahembatkeun bedaug panjangna. Tapi na Dewi Jempling rikat malikeun badana, bari ngegentakeun dampaleungeun ka tuhuna, ngalepas tenggelan jarak jauhna. Hiat! But! Saranggeum angin tarik ngadius tina dampaleungeun Dewi Jempling. Gawat! Eta jalma koceak dengek menit tarik. Sorana manilas-lasan. Awakna harita langsung macleng jauh ka tukang bari nandangan tatu ganda. Tatu akibat tina tenggelan jarak jauh na Dewi Jempling anu ngahancap pisan kana hulu angeunna. Sarta tatu akibat serangan gelombang suara Dewi Jempling anu ngaruksak kekendangan ceulina. Eta jalma teh ngagedebut labu dibanding kana taneuh. Tuluy ngusak teu usik deui teuing tiwas teuing kapiuhan. Anu jelas mah tina ceulina ngucur ngabayabah getih seger. Bedogna mah teuing ka mana, sabab langsung maclang di luhur keneh leupas tina panyekelna sawaktu Dewi Jempling ngagerot tarik tadi. Dua suku na jawara pedang dewa sempat ngageter sawaktu Dewi Jempling nyorowok bieu. Nahan galombang tenaga jero anu nojos asup kana ceulina. Dina hatena Sanjaya ngagerentes. Luar biasa. Kunaon teu dipake pikeun ngalawan badai kutub jeung barakoak. Tapi bisa jadi ilmu ieu teh pernah dipake ku Dewi Jempling pikeun ngalawan badai kutub jeung barakoak. Tapi teu mampu nyieun ceulina badai kutub jeung barakoak ruksak kawas ceuli jalma-jalma nu aya di dieu. Aing bae tepi ka kesangan tiis kieu nahan kakuatan gelombang sorana Dewi Jempling. Muga-muga Dewi Jempling jeung kajoran teu merhatikeun kana kesang tiis ieu. Sentakan Dewi Jempling tadi lain ukur macelengkeun jalma anu narajangna. 7 jalma anu sajena ge tingko wowong. Ngarasa ceulina kawas ditojos ku paku anu ditancapkeun sakaligus. Nyerina lain di kieuna. Tinggalkeun iblis bikang eta. Gajang lumpat barudak, gajang kabur. Cek jalma anu ditaregos beureum jangkung badag teh mere parentah ka batur-baturna. Berengbeng bae manehna teh lumpat pangheulana. 3 urang anu sajena gancang ngabertak lalumpatan nuturkeun si taregos beureum. Sedengkeun 3 urang sajena mah masih dariuk dina taneuh bari nungkup 2 ceulina ku 2 leungeunna. Panonna dipeperaket perem bari bahamna masih tingko wong nahan ka nyeri. Aduh tobat, tawar ampun nyeri pisan aduh. Sanjaya harita ngalengkah ngadeuketan anu tiluan. Leungeunna Noel salah saurang jalma anu ditaregos hideu. Batur-batur anjeun mah geus malabur lalumpatan. Nah ranjeun moal milu lalumpat kitu. Cek Sanjaya bari nunjuk kanu keur lalumpatan. Nu tiluan atuh gancang beunta komo nu ditepak mah nu ditoel ku Sanjaya beunta pangheulana tuluy ngareret ka arah batur-baturna anu geuningan geus lalumpatan jauh. Jalma nu ditoel teh gancang nepak 2 baturna. Gancang lumpat euy. Batur-batur urang mah geus halabur geuningan tuh. Naringgalkeun si kehede. Aduh, karak mere nyaho nyaneh mah. Telat. Dewek ge dibere nyaho ku musuh. Hayu urang lumpat euy, cilaka cicing we di dieu mah yeuh. Atuh anu tiluan teh gancang harudang. Sawaktu rek lalumpatan ku Sanjaya teh dicekel tak-takna.
Reka marana tuh batur anjeun tuh bawa sekalian ulah ditinggalkeun kitu bae atuh. Cuk Sanjaya bari nunjuk ka jalma anu tadi macelang ku seranganna Dewi Jempling. Anu harita katampo can usik malik sigana makapiuhan. Atuh nu tiluan silih heret pada baturna. Tuluy maranehna nyamperkeun ka baturna anu harita keur ngabebengkang teu walakaya. Antuk nama anggota gerombolan anu ngajongkeng teh digotong ku batur-baturna. Maranehna lumpat bari ngagotong baturna anu keur kapiuhan. Udah nu sejena anu geus lumayan jauh. Sanjaya maukeun nyengir nempokeun kalakuan anu lalumpatan bari ngagotong baturna. Kayaan teh jadi simpe deui. Kajora ngalepaskeun leungeunna anu tadi nungku prapet dua ceulina. Nah ceuli anjeun teh dijieun tina wajah. Cek Kajora ka Sanjaya. Nya meureun walon Sanjaya sangeunahna bari ujung nyengir. Di mana anjeun mesen ceuli kawas kitu? Kuring oge hayang mesen ceuli anu kuat kitu. Sabab lamun lanceuk kuring keur ambek sarta nyarekan kuring teh ngarasa ripuh nahan sorana. Sanjaya ngadon beuki nyangir ngadenge ucapan Kajora kitu. Sedangkan Kajorana gogodeg ngarasa kataji meureun ku kakuatan ceulina Sanjaya. Kajora harita nyarita ka lanceukna. Elmu guntur suara henteu mempan kana ceulina. Acek teh bakal eleh lamun ngadu elmu jeung Sanjaya. Dewi Jempling ngawalon ku harewosna. Sanjaya teh calon salakina Gusti Mahkota Sajati. Tangtu bae atuh elmuna saluhureun acek Kajora. Kumaha lamun elmu guntur suara dipake ngalawan anak buahna Barakoak? Keun Barakoak jeung badai salju badai kutub kuring anu nyang hareupanana. Sanjaya ngasongkeun usul. Tapina Dewi Jempling teh gogodeg tuluy ngawalon ku harewos bojongna. Maranehna geus ngalatih cara ngagunakeun tanaga jero pikeun ngalapisan kekendangan ceuli. Elmu kuring ieu geus kapanggih ku Barakoak. Jadi sakabeh anak buahna ge dititah ngalatih cara nungkulan kakuatan elmu kuring. Lamun kitu mah urang teruskeun bae rancana mimiti urang papisah di dieu. Tapi samemeh maranehna papisah ngadadak kadenge sora anu ngagero. Hiya, 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 hiya. Eta mah sorana menik, cek Kajora bari curing hak. Nya sorana menik sigana manehna bisa ngaloloskeun diri ti jalma-jalma cadim bangke walon Sanjaya. Satiluna gancang masang pangdengena. Pikeun ngadedengekeun deui sorana menik tapi lebeng sora menik teh teu kadenge deui. Nah menik katewak deui kitu atawa ditandasa langsung ku jalma-jalma anu ngudagna. Kereneng Kajora katampo hariwang kana nasib adina. Urang naik bae ka puncuk pasir itu tuh. Tidinya mah urang teh bisa laluasa ngawaskeun ieu wewengkon. Cek Sanjaya bari nunjuk ka pasir leutik. Anu henteu pati luhur, ayana teh teu jauh di tempat maranehna harita. Satiluna atuh gancang lalumpatan ting belesat nuju ka eta pasir. Teu lagi tiluanana teh geus aya di punculut pasir. Tidinya mah maranehna laluasa. Merhatikeun sakuring bungkingna eta patempatan. Nya ti arah belah wetan katempo. Aya budak leutik anu lumpat bari sakapeung tiplak jujur lalitan. Hiya, hiya, hiya. Gerakana gancang tur gesit kawas anak manjangan. Itu menik tuh. Cek Kajora bari nunjuk ke arah budak anu keur lumpat bari ajeng-ajengan. Sabenerna mah Sanjaya jeung Dewi Jempling geus tadi nempo ka menik.
aya 3 urang anu ngudag di tukang geunana. Arewas Dewi Jempling. Anu kur tiluan geuning anu ngudagna teh, cek Sanjaya. Henteu, tuh tempo di belah tukang deui. Aya 4 urang sejen anu mencar, pikeun ngahadang menik. Oh nya, oh geuningan itu si Badai Kutub milu ngudag di arah belah kenca. Badai Kutub ge milu ngudag ka menik cilaka, bisa katewak meniku manehna. Cek Kajora hari weus-weus. Menik harita ketempo ngagejleng ka luhur hiji tangkal. Saterusna mah lumpat ajleng-ajlengan ti hiji dahan ka dahan nangka anu sajena. Anjeun duaan sang hareupan anak buahna kuring bakal nyamber menik satangah lawan Badai Kutub. Tapina wes. Sanjaya kaburu ngiles ngaleungit kawas diteureuy ku bumi. Padahal manehna teh ngablesat ngagunakeun gerak silumana. Kocapkeun menik anu harita ajleng-ajlengan di luhur tangkal. Sawaktu manehna ngagejleng pikeun pindah tempat ka tangkal anu sajena, ngadadak harita hiji bayangan bodes ngolebat nyamber kana awakna. Wut, wes. Menik teh ngajerit bakat kureuwas. Sanajan gancang ditungku piwirna ku jalma anu nyamberna tapi elat jadi tanana geus kaburu kadenge ku jalma-jalma anu harita keur ngudagna. Atuh jalma-jalma anu ngudag yang ngudag ka menik jadi ngabelokeun arahna nuju ka tempat datangna sora jerita. Sanjaya tu gancang ngablesat mau menik bari nungku piwirna. Tapi ka hiji punculut pasir Sanjaya ngecageun menik ayeuna mah bisa sirik ka jalma anu nyamber manehna. Geuning Kang Sanjaya, cek menik bari seuri bunga. Maranehna apal ka mana anjeun lumpat sabab ngadenge kana jeritan anjeun. Engke-engke mah menik lamun menik ngaloloskeun diri, ulah bari jejeritan atawa gogorowokan. Sangkan nu ngudag teh teu apal ka mana arah gerakan anjeun. Sanjaya mematahan ka menik. Asup akal oge. Nya engke mah kuring lompat moal bari gogorowokan ah. Cek menik bari nempokeun sikap kokolot bagogna. Nyaritana bari sirahna unggut-unggutan. Kumaha tadina menik teh bisa katewak ku maranehna? Tanya Sanjaya. Harita kuring teh diporos asup kana lombang anu kawas sumur. Sawaktu kuring rek kaluar hanyat tina lombang, 2 urang can dibangke datang, newak kuring ti arah tukang. Kunaon sawaktu asup kana lombang cicing bae atuh, lainna gegeroan ka akang. Sangkan akang teh bisa nulungan anjeun. Kuring bisa naik sorangan di jero lombang. Kenaon gegeroan minta tulung. Oh nya, kumaha cek Kajora nasibna? Tanya menik bari langsung leungeunna sinakep dina hareupeun dada. Panonna mancerong ka Sanjaya. Kajora mah salamet. Malah akang teh geus panggih jeung lanceuk anjeun nu pangkolotna nyaeta Dewi Jempling teh. Alon Sanjaya. Ade pisan gawe akang teh hade pokona mah. Cek menik bari ngacungkeun 2 jempolna ka Sanjaya. Sanjaya nyerengeh nempo kalakuan menik. Kumaha? Akang geus katarik ati kana kagelisan lanceuk kuring Dewi Jempling. Gelis pisan ya Kang. Sanjaya ngadon jebi tuluy ngawalon. Ah, cok anjeun cenah
Geulisna teh kawas Gusti Mahkota Sajati. Nyata nama beda pisan. Akang ketipunya. Emang kuring aja nipu akang. Pikir mancing mata karanjang akang. Menikalah cuceleke tekan seuri. Rasa bunga geus hasil nipu Sanjaya. Dina kayan kitu. Ngadadak hiji bayangan beureum ngol lewat. Datang gareupeun menik jeung jawara pedang dewa kolebat jeleg. Seorang awewe tengah tubuh samping jangkung make kabaya beureum. Geus nangtung di hareupeun Sanjaya jeung menik bari nyeklan nyiru di suhun dina luhur sirah jeung ngelek boboko. Eleh, mani kawasna suka bunga ieu. Eta si bocah. Si Neng ya, Neng manik geuning salamet. Iya kasep, isi tulungannya dah. Mending ye rasa syukurana. Borong ngawuk ibi ya masih seueur sepi geuninganna. Ngider dagang zaman kiwari mah cenah mah. Karang-karang lu. Pangabutuh cenah mararahal beas naon segala naik mararahal tapi ka bawang-bawang cenah harga nate naik narekel ting arajeleng cengek oge tomat menang 11 siki meuli 1000 teh teu meunang cenah ayeuna mah. Beki ripu ye ibi ge dagang teh beki ripu geus mah sepi bahan kerjeuneun awugna kalah mararahal. Sigana mah rek jadi TKW we meureun ibi teh rek ini ka Arab atawa ka Taiwan. Apa miarsa? Si ibinya ripu. Nah, ulah ngarasu labi teruskeun we dagang maturan aki lah. Daripada jadi TKW jeung ieu mah jauh. Ka Arab atawa ka ieu mah bari jeung aki moal bisa ngongkosan. Da boke sarua. Pemirsa sadayana sakitulah nu kapihaturnya dongeng Sanjayana dina lakon Lumaku Purwa bagian anu ka 233. Cak urang teu di handeuleum sieum geus sampureun tenang sinangan juang siang geus aleun. Sadasan aki amit mungkur urang sapalebat ngabsen heula aya Kang Rudi Wiguna tos hadir manco ti kamari Kang Gopal-Gopal nu pogot bari kokoleran sauna. Kang Acep Mulyadi Nenek Jaldi anu selalu manco nyarangan aki. Hatur nuhunnya Nenek kana segala upi pangrojongna. Amin hatur nuhun pidoana. Sadrasna aya Kang aya Ambu Encun di Bogorna tas Babah M Jalin Musa oge nya hatur nuhun. Teh Wismiati Neng, Kang Rasim Hajim, Teh Esther Adelit, Kang Dadan Suryana nya aduh hadir sadayana bagus ya. Kumaha ya si Bi bari angkat cenah bagus di ongkosan kira. Kang Asep Suherman di Bekasi. Teteh Nuraini Silvina Dewi ti Bali teh Kang Amin Din ti Garutna Kang Gus Muklis ti Bogorna. Kendang Bakar Ciroyom oge Kang Unda Kapanyawangan nuhun amin pidoana. Kang Hen MS 13 Cibiru Kang Ye Sumpena amin hatur nuhun pisan pidoana. Terus di Bandungna sahayanya namina pi naonnya Kang Ade Sukarna oge nya. Di Bandung Dedeh Rokaya di Cianjur Mekah Kang Topik Abadi di Kircon Bandung Kang Deden Jaya oge nya hatur nuhun hadirna. Kang Dedi Juhendi di Garutna Kang Didin Saripudin di Palembang Devan RRS hatur nuhun. Kang Wawan Setiawan Cianjuang Kang Dede oge nya hatur nuhun. Kang Nang Nurholis Kang Etobdi ti Pasuruan Macam Mania ti Palihan Jawa Timur Teh Intan Ramadhani Teteh Tami Malihah Kang Setia Budi Jawara Kopi Sakti Kang Prabu Arjuna Kang Agus Somanti Teh Yulina Belia Kang Asep Rahmat Cimahi Kang Teteh Lina Imut ti Bandungnya aya Mamahan Rimolana Karawangna ti Ukar Kang Dede Sulaiman oge nya hatur nuhun pisan. Kasadayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran aki. Salam oge kasadayana nu teu tiasa kaabsen kumargi teu aya dina komenan mugi sadayana aya dina kasehatan oge kawalujaan.
barokah rahayu sadayana amin ya robbal alamin. Pamiarsa sadayana panginten sakitu heula anu kapihatur wengi ieu aki namit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.